jadi ustaz, jadi profesor, jadi naon, teu meunang sombong, teu meunang ngajago. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Allah tidak suka kepada orang-orang yang membangga-banggakan diri. Karena pada hakikatnya jelema dibere ilmu saeutik pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du wa billahi taufiq wal hidayah. Jam parantos nunjukkeun jam 10 langkung 10 sajam Pak ya, sekap sajam toh tolong ya teh. Para ibu miwah para bapak sadayana, pertama-tama ulang sadayana peryogi nganuhunkeun ka Allah Rabbul Alamin anu parantos nyiptakeun urang sadayana sebagai makhluk anu ngaranna manusia. Eta anu pertama. Sabab naon? Sabab manusia ieu mangrupikeun subjek, mangrupikeun makhluk anu pokok anu diciptakeun langit sareng bumi, diciptakeun segala perkara, bahkan diciptakeun surga jeung neraka kusabab Allah nyiptakeun manusia. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah geus nyiptakeun hirup, geus nyiptakeun maut, maksudna Allah rek muji ka urang sadayana saha nu alus-alus amanah. Naon sababna urang beti uji ku Allah? Sabab urang dek ditingali secara hakiki. Ulah tepikeun ka aya jelema anu protes ka Gusti Allah ketika Allah membagi manusia menjadi dua kelompok. Satu kelompok digiring ku Allah karena neraka jahanam, satu kelompok ku Allah dipersilahkan, dihormat ku para malaikat, diberikan salam sareng saneskan dan dilebetkeun ka surga kagungan Allah anu penuh ku sagala kanikmatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyumpingkeun urang ka alam dunia, Pak. Ka alam dunia ieu teh rek diuji, rek dicoba, taat atawa henteu ka Allah, iman atawa henteu ka Allah, nyang hareup atawa nolongan ka Gusti Allah, percaya atawa henteu ka Gusti Allah, dibuktikan ku Allah di alam dunia. Sehingga jelema terbagi kepada dua kelompok, aya jelema anu iman, aya jelema anu teu iman. Jelema anu iman ku Allah dijanjikeun bakal diberi kabagyan dunia akhirat. Jelema anu teu iman, anu teu daek amal soleh, wayahna ulah nyalahkeun sasaha tapi salahkeun diri sorangan. Engke lamun asup kana neraka jahanam tong nyalahkeun sasaha
Sabab Allah geus ngutus para rasulna, Allah geus ngutus para nabina, Allah geus ngutus para alim ulama kangge ngadugikeun ayat-ayat Allah. Satu, urang kedah syukur ke Allah, urang jadi jelema di alam dunia ieu. Lain ukur jadi jelema urang sadaya, tapi urang sadaya jadi jelema anu iman ke Allah, jelema anu percaya ka Gusti Allah, percaya sesuai sareng anu diajarkeun ku Allah lewat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab sing kuninga urang sadaya jelema di alam dunia ieu loba anu ngaku-ngaku iman ka Allah, tapi imanna dicampakkeun ku Allah teu ditarima ku Gusti Allah. Sabab naon? Sabab imanna teu sesuai jeung anu diajarkeun ku Allah lewat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loba jelema anu percaya ayatna pangeran, loba, tapi jelema eta teu ditarima ku Gusti Allah. Urang mah alhamdulillah wa syukru ada dihamdillah atas izin Allah Rabbul Alamin, urang sadaya dijadikeun ku Allah jadi jelema-jelema anu iman. Lamun kecil jeung akal ieu teu iman moal aya ngawinkeun anakna, silahkan saja. Mau hidup kau bagaikan kebo juga silahkan, mau semen lepen juga silahkan, mau jadi anu juga silahkan, tapi si aja si akang di dia bertanggung jawab narima titipan ti Allah anu jantan putrina sabab jadi tanggung jawab aranjeunna ieu kedah disalurkan melalui aturan-aturan anu geus diaturkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli berapa dana yang harus dikeluarkan, tidak peduli tenaga sebesar apa yang harus dikeluarkan, tidak peduli dengan segala, yang penting saya melaksanakan titah perintah Allah. Tak bagiannya jelema lamun iman ke Allah, iman ke Rasulullah, iman kana naon anu diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka urang sadayana. Para sepahami wa para wargi sadayana, lamun teh mah aya sebuah pertanyaan anu ditanyakeun ka jelema, cing urang hayang nyaho ka aranjeun kabeh rek nanyakeun ari manusia diciptakeun ku Allah di alam dunia ieu teh maksudna rek naon? Maksudna rek naon diciptakeun di alam dunia? Sakabeh jelema bakal ngajawab, urang diciptakeun ku Allah di alam dunia supaya menikmati kekayaan anu aya di alam dunia ieu, segala resources, segala anu ngaranna sumber alam ieu supaya digali kurang, supaya menjadi kekayaan ke urang, geus kaya urang kudu menikmati nikmat-nikmat Gusti Allah. Rek ngomong kitu baik. Urang mah diciptakeun di alam dunia supaya menikmati naon anu bisa dinikmati kurang. Aya jelema anu ngaku hayang jadi pejabat, urang mah diciptakeun kudu jadi pejabat. Jadi nanaon oge pek wae. Ngan anu bener para sepahmi wa para wargi sadayana, jawaban anu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya, mengapa Allah menciptakan alam semesta, mengapa Allah menciptakan manusia, mengapa segala perkara ieu diciptakeun ku Allah keur jelema. Gunung diciptakeun ku Allah keur jelema, pepohonan diciptakeun ku Allah keur jelema, udara yang segar diciptakeun ku Allah keur jelema, kekayaan anu aya diciptakeun ku Allah keur jelema. Tidak ada satupun binatang yang menguasai di darat cikeuyeuk ieu, tapi yang menguasai adalah manusia. Bahkan tanah kamari anu dijual ka jalan tol saha nu narima duit? Apakah itu harimau? Apakah itu orang? Tetapi yang menerima adalah makhluk yang bernama manusia. Sadayana diciptakeun ku Allah keur manusia. Alladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh.
Allah anu geus nyiptakeun sagala perkara anu aya di langit anu aya di bumi sakabeh diciptakeun sa Allah lakum keur aranjeun kabeh ari aranjeun kabeh saha urang manusia jelema urang sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala dibikeun kabehna keur jelema hatta binatang anu kararuat anu garede anu hararebat sakabeh keur jelema ari jelema keur saha manusia diciptakan untuk siapa ceuk urang dina keur salat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin aku persembahkan seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah saha anu ngajari eta ka urang lamun lain Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata payus jeung pantes Allah ka urang sararea nitah kudu loba berselawat ka Kangjeng Nabi sabab Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berjasa ka urang sararea dengan memperkenalkan Allah ka urang dengan menjelaskan siapa Allah itu, siapa urang itu, siapa alam semesta itu diajarkan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga urang sararea jadi jelema anu iman pangnikmat-nikmatna jadi jelema iman pangnikmat-nikmatna jadi jelema Islam pangnikmat-nikmatna jadi jelema anu saleh hirup di dunia na bakal senang sabab ridho karena ketentuan Allah di akhiratna bakal jadi ahli surga sok urang tingali urang sararea dina surat Al-Qur'anul Karim tingali ku urang dina surat An-Nisa ayatna ayat 30 genep saur Allah ngabejakeun ka urang sararea tentang kewajiban urang ka Allah subhanahu wa ta'ala saur Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an tinggal urang wa'budullaha aranjeun kabeh kudu ibadah ka Allah ceuk dina kitab Sofwatut Tafasir mah ay wahiduhu yakni esakan Allah di dalam beribadah kepadanya wala tusyriku bihi syai'an dan jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan apapun selesai teh saur Allah Allah marido Allah maha suka lamun Allah disekutukan lamun Allah dianggap sarua jeung makhlukna la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dina tafsir anu bener adalah la ma'budu bihaqqin illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah selain Allah itu bukan Tuhan karena Allah adalah Rabbul Alamin padina sholat kurang dibaca sampai 17 kali minimal diingatkan supaya ayat kedua di dalam surat Al-Fatihah ditanam di dalam hati di lubuk hati sedalam-dalamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah segala puji milik Allah memang Allah adalah Tuhan pujian urang sararea kusabab sifatna anu maha rahman sifatna anu maha rahim anu maha welas anu maha asih anu maha membalas karena segala kebaikan urang dina bahasa Arab Pak punten ya disebutkan Rabbul Alamin teh Pak ari Rabb teh Al-Malik Al-Khaliq Al-Mudabbir
bahasa Arabna teh ari al-khaliq teh satu-satunya pencipta. Teu aya pencipta selain Allah. Pencipta yang hakiki adalah Allah. Anu nyiptakeun langit Allah, anu nyiptakeun bumi Allah, anu nyiptakeun manusia Allah, anu nyiptakeun uteuk tong walang taga sakabeh adalah Allah. Selain Allah anu bisa nyiptakeun naon. Kade Pak, ngan jelema ngomongna sok aya istilah hak cipta. Padahal hak cipta itu milik Allah. Sebab pencipta hanya satu. Manusia itu hanya bisa merubah dari satu benda kepada benda lain. Membuat mobil karena telah disediakan oleh Allah seluruh materi yang bisa digunakan untuk membuat mobil. Karet untuk ban disediakan oleh Allah. Tembaga disediakan ku Allah, metal disediakan ku Allah, besi disediakan ku Allah, segala macam materi di mobil kabeh geus diciptakeun ku Allah, kabeh geus disediakeun ku Allah di bumi ieu. Manusia berkreasi, boga ilmu, diberi ilmu ku Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Anjeun kabeh teu diberi ilmu ku Allah kecuali saeutik ewang. Nu saeutik dibagikeun ka sararea. Jelema mah aya profesor, aya doktor, aya S2, aya S1, aya ulama, aya ustaz, aya ajengan, aya ilmu-ilmu anu dibagikeun ku Allah. Tah nu dibagikeun ku Allah eta teh saeutik pisan dibagikeun ka jelema anu loba. Mata kurang jadi apapun, rek jadi ustaz, rek jadi profesor, rek jadi naon, teu meunang sombong, teu meunang ngajago. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Allah tidak suka kepada orang-orang yang membangga-banggakan diri. Karena pada hakikatnya jelema diberi ilmu saeutik pisan. Curang atuh aya al-alim al-allamah. Ya, al-alim, alim itu adalah berilmu. Al-allamah artinya yang sangat mendalam ilmunya. Yang tabahur, tabahur itu istilahnya bagaikan laut ilmunya. Kajeun teuing kitu dibandingkeun jeung Allah, ieu teu apple to apple. Teu sebanding, teu meunang ngabandingkeun ilmu urang jeung ilmu Allah. Urang mah la ilma lana illa ma 'allamtana. Urang mah teu gaduh ilmu kecuali lamun diberi ilmu ku Allah, diberi sebab untuk mencari ilmu ku Allah, digersakeun bisa memahami ilmu ku Allah. Bapak ulah aneh kade, lamun ningali anak ajengan teu bisa ngaji ulah aneh. Sebab ari jelema mah lain teng manuk teng anak merak ku kuncungan, jelema beda. Lamun merak anakna pasti merak. Lamun kiai belum tentu anaknya jadi kiai, lamun ajengan belum tentu anaknya jadi ajengan. Anak ajengan sekalipun, anak kiai besar sekalipun, lamun teu diajar ngaji moal bisa ngaji. Walaupun dia datang dari keluarga petani biasa, tapi lamun diajar ngaji, masantren anyaan menemukan guru yang mursyid, dia serius di dalam belajarnya. Tasmir, singkil, purikil dengan kerja keras belajar di hiji pasantren sekolah anu bener, pasti kajeun teuing datang di kampung dia akan menjadi seorang ilmuwan. Jelema progresif, ada kemajuan. Manusia itu tidak diam di tempat. Bela jeung hayam, bela jeung domba Garut. Domba Garut bapakna 80 juta, anaknya pasti begitu cacalon dijual 35 juta payu. Itu ada jelema mah teu bisa. Rasanya geugeuh melalui proses kudu diajar. Lamun hayang kasawarga, rek anak ajengan, rek anak kiai, rek anak sawai, jampina euy. Kecuali kudu iman, kecuali kudu amal soleh, kecuali kudu taat tunduk, kecuali kudu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Kembali karena masalah tadi, Allah ya Rabbul Alamin, Al-Khaliq, satu-satunya pencipta,
Al-Malik satu-satunya pemilik. Kade Pak ya. Lain orang boga duit lain orang hakikatna mah titipan ti Allah. Urang loba sawah aya titipan ti Allah. Urang loba harta titipan ti Allah. Boga anak titipan ti Allah. Bapakna aya keneh, indungna aya keneh. Keur meujeuna nyaah ka anu jadi anak. Anakna soleh, anakna bagur. Da ceuk anu gaduhna kudu balik eta budak. Bapakna teu bisa ceurik, indungna teu bisa ceurik, bapakna indungna teu bisa ulah dicanaku anu gaduh. Untuk indung bapakna lamun iman, coba lamun teu iman indung bapakna abrug-abrugan ditinggal ku anak. Abdi aya keneh, pun bojo aya keneh. Anak abdi nomor 7 geus teu aya. Padahal umurnya kakara 34 tahun. Jeung pamajikanana kakara misalnya dina rumah tanggana kakara harmonisna teh kakara sababaraha tahun. Ngahijikeun dua pribadi yang berbeda bukan perkara mudah. Keur meujeuna sono, keur meujeuna cinta, keur meujeuna menikmati rumah tangga, keur meujeuna nikmat-nikmatna, keur meujeuna nedeng usahana. Jeung Allah kau kembali kepadaku. Pupus Pak. Pupus jalan rupa-rupa kumaha jalan mah. Laras Pak, Allah anu gaduh. Matak begitu abdi ningali pun anak geus jadi layon ka imah pun bojo ceurik abdi oge ceurik ceuk abdi ya Allah aku ridho ya Allah Engkau adalah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, aku ridho Nabi Muhammad adalah Rasul Engkau ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ninina aya keneh, akina aya keneh, bapana aya keneh, indungna aya keneh, injuk ti aki geus maot. Ieu lain urang cirina lain nu urang. Sa pemilik tunggal itu? Allah Rabbul Alamin bagade Allah sebagai pemilik alam semesta utek tongu walang tahaga kabehanan digenggam dengan kekuasaan Allah. Ningalina Allahumma inni do'ipun pakawi pirido kadopi ya doa nih nasiati biadik ya doa nih terus dibaca kurang maghrib jam subuh eta teh mengingatkan orang nasihati biadik cek orang ubun-ubunku berada di dalam genggamanmu ya Allah hatina urangku macet Allah dibuang kakidu dibawa kali dibuang kakulon kumaha cek Allah mata kurang sararya unggal subuh unggal maghrib dititah ku Rasulullah berdoa ke Allah supaya kurang sararya dituntun ku Allah di jalan Allah anu lurus, dituntun ku Allah di jalan anu menuju ridho Allah, dituntun ku Allah di atas hidayah cinta pada Allah. Ieu teh kudu diperintah sabab sawarga moal dibikeun ku Allah kecuali ka jelema-jelema anu hayang sawarga. Kumaha ari jelema nu teu hayang ka sawarga geus dibere moal dimurah mareh ku Allah sawarga tandingna demi Allah. Tandingna sawarga di alam dunia ya demi Allah habis sumpah masalahnya. Kumaha mujeu wah urang mah hayang kana neraka aya teh mending kana neraka cenah paeh mah naon ka sawarga di sawarga mah nini wungkul jeung aki-aki urang kampung wungkul barawali sung mending kana neraka di neraka mah hijina ge jeung John Lennon hijina ge jeung pemain Deep Purple hijina oge jeung Rolling Stone hijina oge jeung bangsa bintang-bintang film Hollywood. Ini neraka mungkin di neraka ulang pesta. Emang di neraka bisa pesta? Beberapa pesta jadi untuk yang melayang pesta. Lamun jelema di alam dunia jadi untuk melayang pesta. Lamun jelema di alam dunia jadi untuk beberapa kajen ting ompong jadi goreng patut asal dicabut utuna pamit jadi deui. Mau di neraka panghampang-hampang neraka lamun urang dibere karumpah tina besi anu dipanaskeun dina neraka anu beureum begitu antos sisuk ku urang jeung eta talompas segina hadis ya abdi maka berbolaklah otaknya karena dia antol cokor si kapirin ieu otakna ngagolak
bayangkan kurang 3 kumaha di jero neraka jelema-jelema engke ku Allah anu kafir-kafir ieu anu macarago di alam dunia ieu ceuk dina ajaran agama urang sararea diganti setiap hangus kulitnya, setiap hangus kulitnya diganti dengan kulit baru. Ternyata sekarang ini ditemukan oleh profesor para ahli bahwa memang dina kulit urang ieu rantang urat saraf anu mata ngajadikeun nyeri karena tubuh di mana terganggu kulit ieu. Coba Al-Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir. Ari Al-Mudabbir teh hatina anu maha mengatur. Kadewa rezeki geus diatur, nasib geus diatur, segala geus diatur. Ceuk Imam Ghazali mah cenah kamu jangan berharap sesuatu yang mustahil engkau dapatkan, dan kamu harus berdoa kepada Allah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, janganlah kau jadikan hati ini tamak kepada sesuatu yang tidak engkau takdirkan untuk jadi milikku. Ya Allah, jangan ya Allah, jangan kau jadikan hatiku berharap kepada orang yang tidak ada takdir untuk membantuku. Ya Allah. Nah sebabnya cek Imam Ghazali lamun teh mah rizki anjeun anu geus dituliskeun kahalangan ku gunung 7 manglayang hiji 7 mah di mana atunya wah gunung deh ku dihalangan ku gunung 7 tapi lamun eta bagian anjeun nasib anjeun milik anjeun maka dia akan didatangkan ku Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah. Sabalikna lamun eta lain milik maneh, lain bagian maneh, walaupun sedekat bibir atas dan bibir bawah, maka cek Imam Ghazali, demi Allah, yang namanya rezeki yang tidak diperuntukkan untuk kamu tidak akan pernah datang kepadamu. Lawajta ma'al insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatin ala ayyuharriku zarratan aw yuskinuha duna iradatihi la azizu andari. Lamun teh mah diperkirakan aya hiji benda sagede atom. Ari atom mah leuwih leutik tibatan siki sawi sebenarnya mah, tapi di kobong mah zarratan teh siki sasawi diterjemahkeun teh. Teu bae. Numpang leutik-leutikna benda nu katingali siki sasawi. Teu salah lamun nerjemahkeun kitu oge meunang. Yang penting mah nyampe kana akal urang. Lamun aya hiji benda keur bergerak, saur Allah kudu bergerak eta benda teh. Kaceritakeun sakabeh jelema kumpul, sakabeh malaikat kumpul, sakabeh jin kumpul, sakabeh setan kumpul, sakabeh malaikat kumpul. Maksud rek naon? Rek ngeureunkeun benda eta anu keur maju. Atawa sabalikna Allah menghendaki benda eta diam. Tapi sakabeh malaikat, sakabeh jin, sakabeh jelema, sakabeh setan, sakabeh makhluk anu aya bergerak untuk menggerakkan benda eta. Saur Imam Ghazali, la azizu andalik, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Ieu teh nembongkeun ka urang sararea kekuasaan mutlak milik Allah anu tiada tara tiada tanding. Mata cek Imam Ibnu Athaillah pengarang kitab Al-Hikam, istirahatkan dirimu, jangan ikut campur dengan aturan-aturan yang Allah sedang mengatur dirimu. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tugas orang menjalankan tugas secara syar'i aja, secara syariat saja. Nu wajib jebo ngajina, ari jadi ajengan mah teu wajib. Aneh, nu wajib teh urang ngajina.
anak pun orang pinter ngaji mah teu wajib kade. Nu wajib teh ngaji na iritna. Urang teh ngaji depan jika karena niat Gus diberi pahala, ngalengkakeun suku, muruk-murukeun dosa, ngalengkakeun kencak, ngangkat derajat, ngalengkakeun suku, muruk-murukeun dosa, ngalengkakeun kencak, menang derajat. Hantem kitu. Lamun ti dieu ngaji kata Nyung Sari, sakumaha derajat anu dibikeun ku Allah, sakumaha dosa anu dihapus ku Gusti Allah. Encan lamun urang diuk di tempat pengajian saperti ieu. Bahkan cedina hadis disebutkan cicing dina pengajian anu istilah nama memahami belajar memahami agama belajar agama ieu teh pahalana anu bakal dibikeun ku Gusti Allah leuwih hebat tibatan urang salat 60 tahun kuat urang lamun salat 60 tahun urang peding wah kuat artinya yang calik di dia bari ngadangukeun sehingga urang sararea menang hidayah sareng taufik ya Allah lewat ayat Al-Qur'an anu dirugikeun ku seseorang wah ieu teh pahalana pohara. Al-Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir Allah satu-satunya pencipta tanam di dalam hati anu bisa nyiptakeun kecuali Allah. Saya diciptakan oleh Allah, istri saya ciptaan Allah, anak saya ciptaan Allah, segala sesuatu ciptaan Allah. Saya milik Allah, istri saya milik Allah, anak saya milik Allah, seluruh yang ada milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kagungan Allah segala perkara anu aya di langit sareng aya di bumi kabeh kudu pengewalang taga milik Allah. Allah itu super sibuk tapi tidak sibuk. Allah dekade Bu. Allah itu super sibuk tapi tidak sibuk. Khabirun, maha waspada, maha melihat, maha mengetahui. Jangankan urang ariung kieu anu aya di lubuk hati urang karepet urang sadayana diuningan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah ia super sibuk tapi tidak ada sesuatu pun yang menyibukkan Allah. La yushghiluhu syai'un an syai'in. Tidak ada sesuatu pun yang menyibukkan Allah karena Allah mengurus sesuatu lantas Allah lalai dari sesuatu yang lain. Demi Allah, Allah tidak seperti itu. Allah yang maha mengurus segala sesuatu. Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam, pemilik seluruh alam, pencipta seluruh alam, pengatur seluruh alam, raja di raja, raja seluruh raja. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Anjeun kabeh kudu ibadah ka Allah. Termasuk anu nembe ditigahkeun ge sebetulnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Malah cetina hadis mah, cetina hadis lamun orang nikah setengah agama sudah teramankan, tinggal anu setengah lagi cenah. Salatna jelema anu boga pamajikan jeung salatna jelema anu teu boga pamajikan beda pahalana ti Gusti Allah. Allah amat sangat senang kepada orang yang menikah. Mudah-mudahan ya sing sarae niatna ameh aya dina ridho sareng panang tayungan Allah. Ya Allah, pek ibadah alanjeun kabeh ka kami. Tugas anjeun ibadah. Rek jadi ajengan pek, rek jadi tukang bako pek, rek jadi guru pek, rek jadi pegawai negeri pek. Jadi nanahaun pek di alam dunia asal ulah jadi kaki-kaki tangan jelema-jelema anu ngehalangan agama Allah. Jadi nanahaun pek wae di alam dunia mah pek wae. Nu penting urang sarada jadi ahli ibadah. Lamun urang dikersakeun jadi petani tidak usah minder karena kita jadi petani. Lamun urang dikersakeun jadi pegawai bea cukai ulah ngajago peda urang boga gaji 10 juta sabulan ulah ngajago sabab eta teh anugerah ti Allah.
nikmate syukure hasilna gunakeun ku urang keur ibadah ka Gusti Allah. Dibikeun di pamajikan, wow pahalana ge leuwih hebat tibatan infak fisabilillah keur perang pilaan agama Allah. Lamun urang mere duit ka pamajikan, lamun urang mere duit ka anak urang, lamun urang masantrenkeun budak urang, lamun urang nyakolakeun anak urang, sakabeh pahalana jauh lebih hebat daripada perang fisabilillah. Mere kudu keur perang, mere meuli alat-alat perang jeung sabangsana lebih jauh daripada itu. Tak jelema anu iman moal lebar mereka pamajikan, moal lebar mereka anak, moal lebar dipake ku sorangan, moal lebar barang mereka batur, moal lebar mereka indung ka bapak, moal lebar alus ka tetangga, sabab sakabehna bakal kembali ke dirina dunia jeung akhiratna. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Lamun gawe urang alus na ka urang, lamun gawe urang goreng lagi kembali ka urang. Rek milih mana urang saraya? Pasti jelema anu berakal sehat milih migawe perkara anu sae ame anu datangna sae ka urang dunya rawuh akhiratna. Para sepami wa para wargi sadayana ibu ya bapak, dina ieu ayat teh Pak Allah nerangkeun ka urang sadaya, Islam itu adalah agama yang mengajarkan manusia itu harus berakhlak. Berakhlak kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Anu jasana moal bisa kahitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lamun aranjeun kabeh rek ngitung kana nikmat Allah anu geus dibikeun ku Allah ka aranjeun kabeh anu keur karandapan ayeuna kurang di alam oge anu bakal engke kabehanana moal bisa kaetung ku aranjeun kabeh. La tuhsuha moal bisa ngitungna wae moal bisa kok syukuranana moal bisa. Maka pantas jeung payus keur urang kudu istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja seorang yang mampu melaksanakan hak Allah dengan sangat hebatnya. Saur Kangjeng Nabi, setiap aku duduk aku tidak lepas beristighfar kepada Allah 100 kali kepada Allah membaca Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pangkat Nabi lah anu hatena pada malana zikir, anu malamna dipake salat malam, siangna dipake puasa, dipake dakwah, dipake menjelaskan tentang agama ka jelema-jelema, dipake ngislamkeun jelema salam dunia. Jalmi anu sapertos Kangjeng Nabi saja anjeunna istighfarna tara kirang sakali cari ke 100 kali. Allahumma birli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ampuni daku wa tub alayya Gusti mugi nampi kana tobat abdi. Innaka antat tawwabur rahim Gusti teh pangeran anu maha nampi kana tobat tur anu maha welas asih. Sakali diuk cek sajak sahabatan menerangkan karena eta hadis sebagai perawi hadis, saya mendengar Nabi tidak kurang dari 100 kali beliau setiap duduk di dalam satu majelis. Ari urang mata kurang kudu ngarajin teu bisa unggal waktu subuh atuh dibaca kurang 100 mah, maghrib atuh dibaca 100 mah, maca istighfar, maca sholawat, maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maca la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Maca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Maca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Maca la haula, maca subhanallah wa bihamdihi, maca hasbunallah, maca itu, maca ieu aurat anu diajarkeun ku Rasulullah.
pancet dina ajaran ge letah urang cek Kangjeng Nabi senantiasa harus basah dengan zikir kepada Allah. Lain ngalamun teu boga duit ngalamun, teu boga beas ngalamun, usaha merot ngalamun, usaha baleui ngalamun, cibatan ngalamun, anggur je wudu kadinya. Geus wudu terus salat duha 4 rakaat. Goyang kadinya nongong ka belah wetan. Tonggongkeun eta tonggong kana panon poe, sina disandar ku panon poe sabaraha pitah-pitah dia meh sehat awakna. Sakelar naspe maca shalawat 1000 kadinya. Bari maca shalawat 1000 bari moyan. Awak sehat, hati sehat, qalbin salim, hatena jadi sehat, jauh dari sifat-sifat anu dipegang ku Allah. Pahalana gede, awakna sehat, diberi jalan keluar ku Allah tina segala problema hidup. Udahna dikersakun jadi menenangkan jiwa urang, udahna dikersakun jadi saroleh, rizkina datang kieu datang ti kuon ti karat kieu hujanan. Wah, lamun jelema geus kitu, lamun jelema geus deukeut jeung Allah, maka Allah bakal ngaguyur ku sagala kasayangan. Aneh mah, urang kali ka Allah engkau butuh, tapi urang tara daek mendekatkan diri. Susah atuh. Ari butuh tara daek mendekatkan diri mah. Lamun butuh ku Allah kudu mendekatkan diri. Padahal ceuk Nabi Musa alaihissalam dina doana Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jika Musa tempat itu kata Nabi Musa, ari Nabi Musa teh saha ulul azmi eta teh wae. Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah di Gunung Sinai. Pangkat Nabi Musa, statementnya kepada Allah, pernyataannya kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sungguh sangat membutuhkan kepada segala kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Sadaya ya abdi butuh Gusti. Temongkeun atuh urang butuh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Balasnya ulah asa teu butuh, peda boga duit saldo dina deposito aya 100 juta langsung pre ngadua. Ulah urang mah justru urang bagi loba duit kudu loba bagi ngadua. Amin ditambah. Tadi selalu pangarsangkang Pak. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Danya kitu atuh. Lamun aranjeun kabeh syukuran ka Allah, nganuhunkeun kana jasa-jasa Allah, ngarasa kasayangan Allah ya tiada terhingga. Tapi kan urang izin berhadapan jeung Allah, maka ku Allah bakal ditambah nikmatna nu aya tetep aya, ditambah ku nikmat-nikmat anu sejen. Tapi sabalikna jelema, lamun jelema teu rumasa, inna azabila syadid, sesungguhnya azabku sangat berat, mohayan kuat. Tong ge urang mah pun nyeri huntu geleh, urang pun nyeri huntu eleh. Abdi tukang nyeri huntu pun teu dibejakeun ka ibu ka bapak, sering lamun sapeuting geus sare. Jadi ari batur mah teu sare teh ibadah ka Gusti Allah, tukang ibadah. Jadi penting teh dipake ibadah ka Gusti Allah, dibeakeun keur zikir ka Allah, dibeakeun keur qiyamul lail, dibeakeun keur maca Quran, dibeakeun keur istighfar, dibeakeun keur ngadua ka Gusti Allah. Ari abdi mah teu sare sapeuting teh nyeri huntu. Aduh eta nyeri huntu ningali pon bojo ngaguhar bari kerek mun sirik. Duh atuh mending ngeunah sare, ari aing teu bisa sare. Nyokot cai kana gayung, nyiapkeun emer, nyeri-nyeri ku kemu ka kemu geus mending bulakeun ka kemuna kana emer. Mun nyeri deui kitu sapeuting dalam mentongan hayang ngadagur-dagur sirah ka kana tembok. Matak isuk-isuk langsung ke dokter Hari Tanjung Sari. Dokter saya sakit gigi, saya mau cabut. Pak Haji ini kan giginya udah habis, yang depan gimana nanti? Nanti Pak Haji ngomongnya jadi cadel Pak Haji. Antara sa jeung sa hese beda jeung se beda aja Pak Haji. Nggak apa-apa, biarin aja. Geus teu mikir goreng patut. Geus mah aki-aki geus goreng patut ditambah dicabut rotuna tambah goreng patut. Kepai dokter.
no problem, cabut saja asal hilang sakitnya. Laras Pak, ada orang rek jago di alam dunia, yang kana neraka, itu emang enak di neraka. Siapa ngajak bacannya, lu mah belum tahu gimana ya neraka itu. Laras banyak, jangan jadi huntu orang gak gauran kamu, ya suka neraka. Malah kamari abdi ningali dina TikTok. TikTok teh bahasa Arab sebenarnya. TikTok teh goreng sebenarnya makna nantinya, tapi dah ari aya nu halusan. Dina TikTok kamari ningali ketika Gunung Semeru. Ketika Gunung Semeru meletus kamari. Kadenge aya suara-suara anu menjerit. Nu ngajerit lagi lain saurang kadenge leuwih ratusan ribuan jelema ngajerit. Judul lagi aku dengar suara ini sampai merinding. Cek anu nyeun TikTok mah didengekeun ku abdi bener eta motor. Wah ngajerit aya kirang langkung sekitar 10 detik lah. Suara teh mah jerit. Wah anu nyerina antek saperti jelema di bereng nyeri anu pora gagauran. Lain sasuara tapi ribuan suara. Ieu merenjekina hati abdi disambungkeun ke jeung agama, jelema anu iman, jelema anu Islam, jelema anu takwa ka Allah, diangkat rohna ku Allah, dibawa ku malaikat, dibungkus ku kain kapan dari surga, diberi minyak seungit di surga, dibawa ka langit ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha jelema jahat, jelema kafir, jelema anu teu baralek anu ngomongan ka Gusti Allah, jelema anu kitu tempatna di dalam perut bumi yang sangat dalam. Buah-buah eta teh roh jelema anu teu baralek teh cek abdi teh jelema-jelema anu kurang ajar teh. Wah cerit wah keuranan teh meuni pikang ngeri. Lain hiji suara, lamun hiji suara mending lah bisa dimanipulasi gitu. Ieu ribuan suara teh anu ngacerit. Anu ngacerit ge antek maratan langit. Tak kurang ayeuna mumpung keneh banyak. Mumpung orang di alam dunia, lamun umur orang geus 40 tahun ka dieu. Kade Pak. Ieu teh patah rambut abdi bodas teh informasi ti malaikat malakal maut. Yen abdi lamun daun mah geus koneng. Terang daun geus koneng. Sakedeung deui umurna kaanginan banyak. Ayo pacerina di antara geus. Lamun jalma umurna geus 40 tahun ke atas, saur Kanjeng Nabi ya, abdi. Ari abdi mah geus 60 genep, Pak. Lain 40 tahun deui abdi mah geus 60 genep. Lamun cenah jalma umurna geus 40 tahun leuwih, kari-kari amal solehna can ngelehkeun dosa-dosana, amal solehna can ngelehkeun kejahatanana. Masih keneh anger resep ngagugu hawa nafsu. Cek Kanjeng Nabi, bersiap-siaplah terjun ke jurang neraka. Jadi geus genep 40 tahun maka kudu geus mimiti lurus bahat. Lamun urang geus 40 tahun kudu geus mimiti lempeng jang hareup ka sawarga. Ulah sok kuak lieu ka ditu ka dieu, lieu ka ditu, lieu ka dieu, mengkol ka ditu, mengkol ka dieu. Kumaha lamun keur mengkol dicabut nyawa ku malaikat. Nauzubillah. Tapi lain ukur 40 tahun wungkul sanes Pak. Budak ngorage kudu saroleh, kudu tarakwa. Sabab lamun teu soleh, lamun teu takwa, lamun teu iman, lamun teu daeng amal soleh. Jelema anu geus dewasa maut dalam kondisi fasik. Malih tadi saur kesaajengan anu ngaos Quran di dieu. Tidak sama orang yang fasik dan orang yang beriman. Tidak sama ahli surga dan ahli neraka. Beda sekali. Ahlul jannah itu adalah mereka al-faizun. Al-faizun itu orang-orang yang sudah sukses di dalam kehidupannya. Di dunia mah bukan duit 10 miliar can sukses.
Bukan duit 100 miliar can sukses. Bukan duit triliunan oke loba jelema anu boga duit triliunan masih kena rakus, masih kena serakah, masih kena hayang nambah duitna. Pensiun masih kena digawe neangan gawe deui sesuai dengan keahliannya. Justru dipangsiunkeun teh sina eureun digawe ka jelema, sina digawe ka Gusti Allah. Harusnya ieu masih neangan gawe. Ulah urang mah ayeuna mah konsentrasi lamun moyan nyekelan tasbih. Leres Pak, pengajian urang datang ke pengajian ngadangkeun pengajian teu kudu jadi ajengan, nu penting urang jadi mustami jadi ajengan sarua wae, kedua-duanya berserikat di dalam kebajikan. Ajengan menang pahala, urang oge menang pahala. Lamun urang di dieu nangtung ayeuna nangtung urang ieu teh malaikat teh para malaikat teh ieu teh ngariung urang ngarono urang tepikeun ka langit katujuh. Malaikat silih geruang ieu cenah oi anu keur ngaraji ieu cenah oi anu ditugaskeun ku Allah. Malaikat-malaikat kita neangan halakoh pengajian ieu ngaronong tepikeun ka langit. Di mana aya jelema anu ngaliwat we anu perlu we diuk di dieu sagedeung aya kaperluan eta ge termasuk jelema anu bakal menang panghampura. Komo anu diuk di awal tepikeun ka akhir. Di mana nangtung di tempat pengajian saur malaikat kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian semua, pulanglah kalian semua dalam kondisi telah terampuni seluruh dosa kalian. Untung teh Pak Kade kajengan teh kudu ngahargaan, kajengan teh kudu butuh. Leres Pak, beureun urang teu maca, beureun urang teu ngagali sorangan, beureun urang teu melekung maca kitab. Aya nu nerangkeun ajengan kudu direspon ku urang sadaya, main dipaleng-pengan ajengan. Leres banyak anu ngadangukeun kenging untung besar, ajengan ge untung besar. Anu penting sadayana melakukan semata-mata karena Allah. Ajengan ngadugikeun karena Allah, ibu bapak ngadangukeun karena Allah. Urang saraya nuntut paham dina urusan agama, ame urang jadi jelema anu berilmu. Sabab jelema anu berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Tahu cenah dalilna dina Al-Qur'an? Saur Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Itu bukan pertanyaan yang jawabannya yes or no, bukan. Bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak, bukan. Itu adalah statement dari Allah. Anu disebut dina istilah bahasa santai mah istifham inkari, pertanyaan yang bersifat mengingkari. Adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu tentang Allah, dia akan taat kepada Allah. Dia tahu bagaimana cara menyembah Allah. Dia tahu bagaimana cara dia konsisten di dalam taat kepada Allah. Beda jeung jelema anu teu boga ilmu, nangtang neraka, embung ka sawarga. Aing mah embung ka sawarga. Naon di sawarga mah? Nini unggul, aki-aki unggul, para badot. Cek saya, cek jelema teu boga ilmu. Cek jelema nu boga ilmu mah nauzubillah ngabere gede lamun ngadenge jelema gitu. Abdi anak ajengan keur ngora umur 20 tahun. Boga babaturan. Eta babaturan abdi teh keureuneuh di luar kawin. Jeung hiji jelema kabogona memang kaset. Pedah urang anak ajengan naon hubunganna teu kudu nutupan urang nyaho. Mualna naon urang ada amaluna amalukum, amal maneh jang maneh, amal urang jang urang. Da calangkeun ka manehna cenah mending ka neraka. Teu kumaha naon jawab lagi. Urang mah mending ka neraka cenah mang cenah. Kabeh teh di neraka mah cenah aya miciger. Ayo, oh di neraka mah cenah aya anu. Aya harita mah keur bakean teh jin simor.
hari tama bintang film 007 tehnya Jin Simora hari tama jeung sate pamagat teh hilap deui anu kasetnya rupi-rupi itu mah aya Elvis Presley. Wah, cenah aya penyanyi top cenah di neraka mah urang pesta di neraka. Naon cenah di sawarga mah cenah nini unggul urang tongong. Urang hilir tukang ngaramet baru padot. Urang teh sarwana nya, teh sarwana urang teh hayang mah nyabok sabenerna mah teh nya bisa koe atuh amalu pun cenah urang teh naon. Teu masalah urang medalin urang. Teu kudu era cenah. Digitukeun ku abi teh jelema. Jadi kusabab bodoh geus mah salah kalakuanana teh menutupi kesalahan dengan kesalahan yang baru yakni omongan anu ngamurtadkeun dirina. Padahal ngomong gitu teh murtad. Padahal ngomong gitu teh doraka gede. Kusabab bodoh asana teh doraka. Ieu rugina jadi jelema anu bodoh. Tak urang kudu resep kana pengajian. Moal mungkin orang jadi jelema anu berilmu lamun urang tara daek ngaji. Moal mungkin orang jadi jelema anu boga ilmu lamun urang tara daek mengkaji. Leres teh ari ayeuna mah da sagala ge aya. Ngan lamun eudeuh meuli buku agama di zaman kiwari kudu tatanya ka kiai, kudu tatanya ka ulama. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kudu nanyakeun ka ahli lamun anjeun teu nyaho. Lamun deuk belajar agama tanyakeun ka ulama anu pugu keilmuannya. Abdi kada ngagalih naon buku, abdi hoyong maca di bumi, kanggo mengisi kekosongan tanyakeun ka ulama. Nggih dibere-bere si ulama. Galih buku ieu. Coba pelajari sendiri di rumah secara otodidak. Kalau nanti ada persoalan yang tidak dipahami, boleh Anda datang kepada saya bertanya. Kalau bisa saya jelaskan kepada Anda. Karena kaos. Harusnya mudah sebenarnya zaman ayeuna mah. Sinapa heula atuh. Zaman tahun 60 tahun 70 mah teu bisa ngaji kitab kuning meripuh we geus. Emang masantren gampang. Emang ngaji Arabiah gampang. Tapi belajar bahasa Inggris baheula di Bandung di Paul College 2 tahun, di Harvard College 1 tahun, di college yang lain 1 tahun, berarti 4 tahun. Di rumah belajar bahasa Inggris 2 tahun, datang ke Australia seberapa tahun? 3 tahun di Australia. Jadi lamun jumlah jam 8 tahun belajar bahasa Inggris. Babari bahasa Inggris. Dibanding jeung bahasa Arab jauh malang-malang, bahasa Arab ieu hese. Mata lamun eunang ajengan hese komo zaman kiwari. Win satahun bisa ngaluarkeun 3.000 mahasiswa sarjana S1. Unpad bisa ngaluarkeun satahunna 3.000 mahasiswa S1. Coba dengan ajengan satahun aya sabaraha hiji ti ajawi nu jadi ajengan. Coba sabaraha ajengan wisuda. Hese ngaji teh gade. Abdi belajar ngaji zaman jeung abah baheula, 6 tahun jeung abah. Geus kitu balik ke Australia, kusabab didaguan ku santri. Didaguan ku santri kudu ngawruh nya kapaksa urang mikir 1000 keliling. Yuk kitab dipulak-balik dibaca dikitu, disiapkan referensi di sabangsana. Tapi ceuk dina paribasa manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan apa yang ia inginkan. Abdi ayeuna bisa maca kitab sakapeung sok alhamdulillah Gusti. Abdi asa ngimpi bisa maca kitab kuning, bisa maca kitab anu bolongor. Alhamdulillah Gusti. Naon sababna? Sabab baheula ngaji 6 tahun teh alfiah ge 2 kali tamatna. Ari alfiah 2 kali tamat paham moal. Hese alfiah teh. Bab didopat teh kudu sabulan. Nerangkeun didopat saja 1 bulan. Hese bahasa Arab teh. Cek abdi mah hese bahasa Arab tibatan bahasa Inggris. Lamun abdi ditah pasnya aja urang Inggris kuasa Inggris abdi sanggup. Lamun abdi ditah pasnya ku bahasa Arab can sanggup abdi. Padahal abdi menggeluti bahasa Arab sudah 30 tahun. 30 tahun Bu. Pun bojok sina usaha. Duit urang dibere 200 juta. Usaha. Urang tong ngaganggu urang kecuali lamun aya persoalan anu rumit, aya masalah anu berat, becak ka urang. Lamun biasa-biasa handle ku sarangan, tangani ku sarangan. Urang rek konsentrasi. Balik ke Australia maca kitab sapoe tara urang di 13 jam.
Coba bayangkan Pak, tara bijil di kamar kecuali kacai, tara bijil di kamar kecuali dahar, kecuali ke masjid salat, kecuali ngawur ke santri. Malaku hese. Pantas cek abah ka api baheula mang ngaji hese. Hese ngaji teh. Geus eta mah santri jeung abah le ngajina di dieu. Hese. Cek abah anu pinter anu jenius. Bener hese ngaji teh. Di pikiran ku sorangan hese. Ngan ayeuna geus kolot hanya kalah teh. Ngarti karena bahasa Arab, bisa maca kitab teh. Geus kolot gitunya. Hayang mau 40 tahun deui umurnya ame ngariung jeung santri gitu. Tapi walau mudah-mudahan panjang umur piduana bae. Abi teh baru tugas hoyong ngariung sareng barudak, hoyong maca kitab sareng barudak. Para sepami wa para wargi sadayana. Dina ieu ayat kurang kembali kana ayat sekali ge Pak. Jadi Allah nita urang alus ka Gusti Allah, ibadah ka Allah, ulah menyekutukan Allah dengan apapun. Dilajengkeun ku Allah wabil walidaini ihsanan, kade ka indung bapa sing alus. Cek Allah ya cek urang. Cek Allah lain cing Nabi Muhammad ya. Cek Gusti Allah, urang kudu alus ka indung bapa. Moal aya jelema anu berjasa seperti indung bapa urang ka urang. Jasana mual bisa ketebus kudu alus, haram urang goreng patut kamu jadi indung bapak. Indung bapak geus kitu saha bizil kurba, kerabat dekat kudu alus jeung dulur Pak, jeung tetangga dulur, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, babaturan ngaji, babaturan bisnis kudu alus cek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malah kadienakeun mah deui wabnis sabil wa ma malakat aimanukum, orang yang kehabisan ongkos kade kudu sae mun aya jelema misal kebanyakan ongkos rek ka Banten beak ongkosna atau aya nu nyopet manehna teu boga duit KTP-na leungit bere ku urang aya mah bere tah bere sabaraha ka Banten 200.000 tah 100.000 dibere ku akang 200 jam ongkos, 100 jam dahar di jalan-jalannya. Cek, doakeun. Wah, Allah akan berterima kasih ka urang anu model kitu. Dibalas ku Allah dunia akhirat. Tong boro-boro ge ka Ibnu Sabil ungkluk mere nginum ka anjeing anu keur kahausan. Ku Allah dihampura sagala dosana jadi ahli surga. Ku sabab naon? Ku sabab mere nginum ka anjeing anu keur kahausan. Anjing gak duit mah bere kaja lamun teu boga, lamun teu boga pamikirkeun kira-kira saha anu boga duit jadi ya si ucu dari matol urang bejaan ceuk ieu ajeun kumaha ceuk bere atuh ceuk aya peti abi nya sok atuh ajengan mangga bejakeun ka si ucu anu keur dari matol saleh tetangga urang atawa ka jelema nu beunghar saha di urang. Orang bakal berserikat mandalla ala khairin kafa'ilihi, jelema anu nunjukkeun kana kebaikan sama dengan pelaku kebaikan itu. Terakhir ya. Wa ma malakat aymanukum, mun baheula mah wa ma malakat aymanukum teh diterjemahkeun hamba saya. Urang kudu alus ka hamba saya. Ari ayeuna mah ma malakat aymanukum cek abdi mah biasa oge. Artinya adalah orang yang berada di bawah kekuasaan orang. Pagawe kudu halus ka pagawe, atau pembantu rumah tangga kudu halus ka pembantu rumah tangga. Da urang teh lain, urang mere duit teu bogo, tadi gaji ku aing 2 juta. Da urang ge butuh tenaga manehanana. Mun kitu moal bulan mere 2 juta, ngajagokeun da pantes. Ieu mah lain, Pan. Mang nyamalkeun, mang masakeun, mang ngagorengkeun, mang melikeun lotek jeung tangkoah. Pai manehanana nu meuli? Tangkoah bahasa abdi mah nya. Ari baheula mah tangkoah, baheula mah nya. Ari mah. Jadi ka orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita ulah sombong, ulah ngajago. Pasok aya ka anak buah teh, Pak. Lamun begitu datang manehna ka kantor, orang kantor tidak berdiri, besoknya di check out. Di check out teh dikeluarkeun.
dipecat tina perusahaan. Pan geo eta kalakuan, pedah teu nangtung tengah hormat, kayana malau maneh datang teu nangtung. Aya teu nangtung, langsung benar ka bagian tukang ngaluarkeun. Kalau geus anu cret. Naon cenah Pak kalepatan abdi? Naon cenah? Geus moal tinggal aing mah, keluar. Eta ngaranna sadis. Islam tidak menghendaki seperti itu. Maka dina ayat akhir Surah Allah, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan suka membangga-banggakan diri. Ieu aing uyah kidul. Lamun teu digawe di aing, sia moal nyatu jeung anak sia. Sia digawe di aing, jadi sia jeung anak sia nyatu eta teh ti aing. Nyangkana teh ti aing, padahal ti Gusti Allah. Ari manehna ti mana? Ti Gusti Allah. Ari pawagi urang mah ti Gusti Allah. Apaan hari rezeki mah kitu, hand by hand. Terus mah ti abdi ti itu ti dieu, silih seblok, silih. Mudah-mudahan banyak ieu ngaos urang ge sing aya manfaatna. Panganten sakali deui urang doakeun ku urang sadayana sing jembar, sing aya dina ridho Allah, sing aya dina panangtayunan Allah, sing bagja bahagia dunia akhirat. Euceuk anu gaduh, naon gaduh alpukah aja ieu anu parantos ngaluarkeun hartana, sing ditampi infak fisabilillah. Urang atuh di desa sadayana sing lebet kana kategori idkhalus surur sakumaha tadi saur pembawa acara anu saur bahasa santri nama idkhalus surur teh ngalebetkeun kabinga anu bahasa simpel nama membahagiakan. Harusnya membahagiakan alpukah anu gaduh. Sabab lamun urang tatangga keur hajat urang kudu ngiluan bahagia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Lamun eueuh jeung akang di dieu sadayana keluarga ieu keur bahagia, urang dulurna, urang tatanggana, urang saawais sebagai satu agama, urang kudu ngiring bahagia karena eueuh jeung keluarga keur bahagia. Lamun aya keluarga anu keur sedih, urang oge kudu ngilu sedih. Mata teu disebutkeun teu sampurna imanna jelema anu tidak bisa mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya. Harusnya subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.